Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendi ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Faidatun Bisarhil musnadi eta tetep dina sarah kitab Al-Musnad lirropi'i milikna Imam Ropi'i An-Subha ari lapad An-Subha. An-Subha sanyana salat subuh eta kanat kabuktosan itu subuh eta salata adama salatna Nabi Adam wa duhro sareng sanyana salat lohor eta kanat kabuktosan itu duhur eta salata Dauda salatna Nabi Daud wal asro sareng sanyana salat asar eta kanat kabuktosan itu asar eta salata Sulaimana salatna Nabi Sulaiman wal magriba sareng sanyana salat magrib eta kanat kabuktosan itu magrib eta salat Yaquba salatna Nabi Yaqub wal isya sareng sanyana salat isya eta kanat kabuktosan itu isya eta salat Yunus salatna Nabi Yunus wa auroda sareng ngawaridkeun Kangjeng Nabi fidalika dina itu nu kabeh khobaron kana hadis pajama'a tuluy ngumpulkeun saha Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala jami'a dzalika kana sakabehna itu nu kabeh maksudna salat lin nabiyina pikeun nabi urang sadayana alaihi wa alaihi musholatu wassalam wali ummatihi sareng pikeun umatna Kangjeng Nabi ta'diman karena ngagungkeun lahu ka Kangjeng Nabi wali kasrotil ujuri sareng karena seueurna pirang-pirang ganjaran lahu ka itu Nabi wali ummatihi sareng pikeun umatna itu Nabi walam makanat sareng samang-samang sakabuktosan naon adzuhru salat lohor eta awala sholatin kawitanana sholat doharot mangka dohir itu duhur li anna karena sanyana itu duhur eta awalu sholatin kawitanana sholat anu sholat hakana itu sholat saha Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam bin Nabi sarta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wakon bada sareng nyata ngamimitian saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala biha kalawan itu duhur piqaulihi Ta'ala dina dauhan Gusti Allah Ta'ala akim kana ayat akim kudu ngadegkeun anjeun as-sholata kana salat liduluki syamsi karena lingsirna panon poe bada'a ngamimitian saha al-musonnipu musonnib biha kalawan itu duhur faqala mangka ngadauh musonnib ad-duhru kana lapad ad-duhru tegesna salat lohor ae salatuhu tegesna salat duhur sumiat dingaranan itu salat bidalika ku itu duhur li annaha karena sanyana itu duhur eta tup'alu dipigawe itu duhur wakta dohiroti dina waktu banget na panas ai siddat tahari tegesna banget na panas wakila sareng dicaritakeun naon li annaha karena sanyana itu duhur eta dohirotu wastin nahari anu dohir dina tengah-tengah poe wakila sareng dicaritakeun naon li anna karena sanyana itu duhur eta awalu sholatin kawitanana sholat doharot anu dohir itu sholat bil islami dina Islam paingkila mangka lamun dicaritakeun naon qadama nyata ngaheulakeun naon anna sholawatil khomsa sanyana pirang-pirang sholat anu 5 eta puridot dipardukeun itu sholat lailatal isro'i dina peutingan isro palima lam yabda palima mangka karena naon henteu ngamimitian musonnib
Palima mangka karena naon lam yabda tengah mimitian musonib bisubehi ku sholat subuh ujiba dijawab itu kawal bijawabaini kalawan dua jawaban. Al awalu ari anu kahijina eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta hasola hasil naon atas rihu ngajelaskeun bi anna awwala ujubil khumsi kana sanyana kawitanana wajib anu 5 eta minatuhri tetep tina salat lohor. Qala ngadauh Imam Syafi'i hukana itu kaul bil majmu'i dina kitab al majmu'. Asani ari anu kadua na eta annal ityana kana sanyana ngadatangkeun bisolati kana salat eta mutawakipun anu ngadagu ala bayaniha kana ngajelaskeunana itu salat walam tubayyin sareng teu ngajelaskeun ieu salat illa indad duhri angin dina nalika duhur. Walama sodaro sareng samang-samangsa ngamimitian saha al aksaruna kaseseueuranana ulama tab'an karena anut li Syafi'i ka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al baba kana bab bidikril muwakiti ku nyaritakeun pirang-pirang waktu li anna biduhuliha karena sanyana eta tetep ku asupna itu muwakit tajibu aya wajib naon as-sholatu salat wa bi khurujiha sareng eta tetep sabab kaluarna itu muwakit taputu aya porot salat wal aslu sareng ari jadi dalilna fiha dina itu muwakit eta qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala fasubhanallahi natumsuna fasubhanallahi maha suci Gusti Allah hina tumsuna dina mangsa sore-sore wahina tusbihuna sareng dina mangsa subuh-subuh walahu sareng eta tetep milikna Gusti Allah alhamdu ari sadaya puji bisamawati anu tetep di langit wal ardi sareng di bumi wa asian sareng dina sore-sore wahina tudhiruna sareng dina mangsa dohir. Qala ngadau saha Ibnu Abbas aroda ngamaksud ieu Allah bihina tumsuna kulapad hina tumsuna salatal maghribi kana salat maghrib wal isya'i sareng kana salat isya wa bihina tusbihuna sareng ngamaksud kana lapad hina tusbihuna salat subhi kana salat subuh wa bi asiyan sareng ngamaksud ku lapad asiyan salat al asri kana salat asar wa bihina tudhiruna sareng ngamaksud ku lapad hina tudhiruna salat adzuhri kana salat lohor. Wa khobaru ammani sareng aya hadis lapad ammani ngimaman saha Jibrilu malaikat Jibril indal baiti disandingeun Baitullah marrotaini halna 2 kali pas sholat tuluy sholat itu Jibril bi sarta kami adzuhro kana sholat lohor hina zalat dina mangsa lingsir naon asamsu panon poe wakana sareng kabuktosan naon al paeu kalangkang eta kodros siroki ukuran sendal wal asro sareng kana salat asar hina kana dina mangsa kabuktosan naon diluhu kalangkang na itu se aisai tegesna perkara eta mislahu misilna itu se wal maghriba sareng kana salat maghrib hina abtoro dina mangsa buka saha as-shaimu jalma anu puasa ay dzakhala tegesna asup naon waktu iftorihi waktu bukana ieu jalma wal isya sareng salat kana isya wal isya sareng kana salat isya hina goba dina mangsa surup naon as-sapaku mega
wal fajro sareng kana salat subuh hina hurima dina mangsa diharamkeun naon at-ta'amu dahar wasarobu sareng nginum ala soimi ka jalma anu puasa palamma kana mangka samang-samangsa kabuktosan naon al-ghadu poe isuk sholla mangka sholat itu Jibril bi sarta kami adzuhro kana sholat lohor hina kana dina mangsa bukti naon diluhu kalangkangna itu se eta mislahu misilna itu se wal asro sareng kana sholat asar hina kana dina mangsa kabuktosan naon diluhu kalangkangna itu se eta mislaihi dua misileun eta se wal magriba sareng kana sholat maghrib hina abtoro dina mangsa buka saha as-shaimu jalma anu puasa wal isya sareng kana sholat isya ila sulusil laili nepi ka sapertilu peuting wal fajri sareng kana pajar paasparo tuluy ramyang itu pajar wakola sareng ngadauh ieu Jibril hada ari ieu waktu eta waktul anbiya'i waktuna pirang-pirang nabi min qoblika anu tetep samemeh anjeun wal waktu sareng ari waktu eta ma perkara baina hadainil waqtaini anu tetep ieu ma antara ieu dua waktu rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Abu Daud wa ruhu sareng salianti itu Abu Daud wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sareng karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat itu Jibril bi sarta kami adzuhro kana salat lohor hina kana dina mangsa bukti naon diluhu kalangkangna itu se eta mislahu misilna itu se ae farogo tegesna maragatkeun itu Jibril minha tina itu duhru hina idin dina nalika kana diluhu mislahu kama sapertikeun perkara saroa tandang tumandang itu Jibril fil asri dina salat asar fil yaumil awali dina poe anu kahiji hina idin dina nalika kana dhilluhu mislahu qala ngadauhu kana itu kaul saha as-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu nafian hal nanganapikeun bihi kana ieu kaul istiroka huma kana ngarejeungkeunana ieu asar sareng duhur pi waktin wahidin dina waktu anu sahiji waya dulu sareng nuduhkeun lahu kana ieu kaul naon khobaru Muslim khobarna Imam Muslim waktu duhri ari waktu salat lohor eta ida zalat di mana-mana lingsir naon asam supanon poe malam tahdur salagi henteu hadir naon al asru salat asar tabaa anut hum ka ieu ulama saha al musonnipu musonnip pakola tuluy ngadauh ieu musonnip wa awwalu waqtiha wallahu a'lam bishawab.